direm ya teh. Duh. Sana semua. Canggih acan hirup semua. Direm cekrang teh. Akina paeh mah. Gawat, Des. Dis, atuh orang yap, kasih amis. Mau lomari. Oh, siap, gas. Alah, kuncina tinggalin, euy. Rik, kuncina di Mang Doyok keneh. Pangnyandakeun heula kunci nya. Ah, siap, Dis. Tungguan. Ya, kurang kita tulung. Pangmantuan tuan ngadorong mobil. Tungan naon, Mang? Ih, aing mah ya. Sama ngomong ka mana karep, Pak. Yo. Da ripuh anjing ngomong jeung budak mah sama budaknya. Ya, geus anu mau loba carita ya jeung urang. Ya. Ya, Pak, ya. Itu kan dia. Dis, mana aing suju, Bang? Sok. Jih, nah kamu si Ucup. Si budak naon dirasa. Budak. Dis, wadah buset dah. Jam ka direm ya teh. Duh. Sana semua. Canggih acan hirup semua. Direm cekrang teh. Akina paeh mah. Gawat, Dis. Gua tujuh. Hari ieu mobil kali ugat-ugat astagfirullahaladzim. Ucap, budak. Nah kakak didorong. Pancek Mang budak je surung. Akina paes cenah, aku mah ieu teh atuh. Si Marco, ya Marco Cup. Keur ini mah masalah rongsok mah ke belakangan dia mah bantuan heula urang ngagejut ke mobil. Urang rek ngolomari. Ngerti? Keur eta perongsokan mah ke aing boga rongsok mah. Gua boleh sia teh. Ya, Dag. Urang mah sanes piwarang ngadorong mobil, piwarang pangnyandakeun kunci ka Mang Doyok. Astagfirullahaladzim. Sugan teh heueuh kita nyuruh mobil. Hanas aing ka dieu lah. Wah, bener si Ucup. Lain teman sama we. Siapa yang tak kena rongsok jeung rongsok wes jeung bujur ka teh saucok. Anjing. Dis, kumaha dis urang teu kudu yuk serangan mah. Lah, sirit sia geus. Apa nih? Ha, kemana maneh? Karek kulit. Kita motor segede aing. Nah, embung rusuh. Ya aing buat rusuh sama. Ah, embung sorry rusuh. Bye. Bye. Awas ya maneh, wae. Alah, anjir. Beakeun bensin. Ieu kumaha euy jeung ujal mak. Aduh. Jeung bening aing rusuh. Ya. Dik. Naon? Dik, di motor aing beakeun bensin. Di motor? Oh, atuh dis. Ya. Mohon dik, ya patuh. Si bebal sidik, sugan aing bener. Hah, anjir sidik. Rongsok. Cup, ada cup. Kumaha, Mang? Ih, kebeneran cup aya ente. Udah yang kajual rongsok cup. Aja rongsok, Mang. Mana rongsokna tuh? Heug naon? Besi pokoknya mah kalengan. Berat, lumayan cup. Nah tuh, Mang. Tah, si beukeut tak wae. Nanang ini leutik pisan. Besi tak panjang. Berat ya lo? Pisan. Heeh, soga kilo, 5 kilo. Bae dibuka ieu teh. Hah? Dibuka mah pola. Sok tah. Buka tah, kadeuleuk ieu tah. Tah, besinya. Oh, sok. Tapi ini berat pisan itu euy. Kilo. Gitu lumayan cup. Tapi ini berat pisan itu, Mang. Ngabeusi naon ieu teh? Ya, mau anjing. Sok. Berat. Ayahnya 28, Mang. 28. Heeh, lumayan guys. Buru duitan cup. Lumayan aing. Mang. Nuhun ya cuk. Lumayan euy. Rezeki nomplok anjing keur cicing menang jeung udud es cup ka dieu. Nah naon ieu euy? Penasaran di aing teh. Aing buka aja. Nah naon ieu? Da kaleng mah kaleng tapi jero nanah ieu. Aya semenan ieu mah. Nah naon ieu? Ah, aing mah emang didis. Anjing aing barbah. Aing mah kumaha ieu nya?
aing urusan jalma aib aing guys. Jangan panggil aku anak kecil paman, eta masih acil we. Rik, abi nitip heula motor bade ka Balong sekedap. Si goblok nyanyi teh ngalios kopok teh. Enggak ada kesopanan cek aing nanya heula goblok kumaha tuh udah cager kumaha. Ayo dek, Tio. Tamang. Tamang, Kak. Cager teh. Ya, tadi gini dia tuh, ah. Ya, ah. Dia teh sitis teh. Kita mang kita ketemu kan. Goblok teh karena awak ieu. Wayah na, ah. Motor. Hah? Motor kan katukangkeun. Iya motor si Lilis pang mindahin ke tukang. Oh, iya. Katukangkeun. Tuh men bener kan. Kuncina mana kuncina? Oh. Tuh tinggal we. Oh iya. Aya. Langsung katukangkeun. Bener euy. Persilis ka katukangkeun aing asa curiga aing mah bodos mah. Gimana? Baiklah. Beres di situ Kang. Ayo deh, nuhunnya. Yo. Udah tuh kuat. Ayo. Modal lah. Itunya. Apura di dia, udah ditinggalin. Heeh, yo. Anjing. Ah, au deui anjing. Jih, ada di Kumaha ningali deui? motor abi di dia. Tadi dititipun ke Mang Budak. Motor. Oh, motor ente bis. Heeh. Ini dia. Heeh. Heeh, ku urang dikatukangkeun. Ah, aing Mang Budak, Mang Anjing cuma budak cenah nitip motor katukangkeun di dieu cenah. Paping teh ka Mang Budak teh. Dek nitip motor sekedap bade ka Balong heula. Di dieu. Heeh. Ah, kakak kita katukangkeun ya Kang Dedi. Heeh, tuh aya di tukang. Astagfirullahaladzim, Dicokot aing di Mang tukang. Budak. Ah, Aing wing pada sakadar titah. Mang budak Heeh. tapi da ini cik urang ogenan. Ini urang bener asa mah balik aing Mang budak mah. heeh. Dicokot Merah, di situ. dicokot. Oh, dicokot di situ. Tuh, bagian nganterin paket ya atas nama Didis Kusetiawan RT 4 RW 9. Namanya ya kita. Dis paket. Alhamdulillah saja tukang paket teh. Wah, terbalik Wah, gua edan di tukang paket teh. Sampai mundur Kehet teh.